Sampai subuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin mustafa wa ala alihi wa ashabihi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Wa qala al ulama al isra'u wal mi'raju ta'limun wa tashrifun lil ibad. Bismillah anu jadi kunci uning ati. Allah. Pamukalawa angga pulaning lampah. Allah. Mapaglaku anu pinuh ku barokah. Allah. Puja anu jadi panghudang jiwa panggeng rasa. Allah. Kagungan zat anu maha kawasa Allah azza wa jalla. Alhamdulillah puji anu jadi patriuning ati. Allah. Rasakeun ka Allah Rabbul Izzati. Allah. Anu perantos rasakeun urang sadaya gempal dan iwanci. Allah. Rabbul ilmi. Allah. Sholawat wa salam mugia tetap dicurahkan ke junjungan alam Nabi akhir zaman. Amin. Yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oh, kak terhilap kak kulang regina kapan sahabat natum. Mudah-mudahan dugi kira sadina saku matna kini syafaatul uzmat imantuna jaga dia ngajaza. Amin ya rabbal alamin. Mukadimah jeung perkhidmatan mah di alat kekapan ku Bapak MC. MC itu singkatan. Manu Cipu. Majuan. Aduh, bentar ya teman. Biar kita dulu. Kayak apa dek? Langsung wae karena anu ditulis-tulis di baheula. Dia mah bade ngalanjutkeun anu tadi mangjung. Itu soal masalahna mah geus dakeun soal mangjung kitu. Oh. Kan tadi cek mangjung kieu ning Nabi teh Isra Mi'raj teh dina waktu wengi. Tadongkap deui ka Mekah teh ka dunya teh saat acan subuh. Nalika eta kanjeng Nabi atos narima wahyu teh. Apa saja mah perintah soal anu lima waktu. Tadi payun Nabi teh tos dongkap ka dunya teh saat acan waktu subuh. Tadi dinya pas dongkap waktu subuh kan lebih tepan teh. Hah? Henteu. Naon sabab nan lebih tepan engkau geus dipasang. Perintah di awal teh salat padun 5 waktu. Tapi kunaon pas waktu subuh kan lebih henteu tah. Tepan. Naon gajeng Nabi acan dipasihan ilmu ku Allah. Jadi kanjeng Nabi ge henteu wangkung midamel padamel anu acan apa ilmuna. Dari mana ayeuna? Ibadah teh asal ibadah terus saja tap ilmuna. Eta teh dawuhan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ti payun kantos ngaos nya sadina. Sunan Gunung Jati paling terkenal Sunan Syekh Sayyid Bidatullah. Tadi payah teh eta Sunan Gunung Jati teh kieu ka barudak teh. Dak cenah. Dina hiji waktu Indonesia moal di nanti di pasihan nanti dilanda bahaya Allah di pasihan balahi. Putna ayeuna lini kami ini minangnya. Balahi di teh. Mantap kan kita teh. Air deras hujan banyak di mana-mana.
Nama masalahna teu payun cek sunang itu kieu. Indonesia moal nanti dilanda bahaya, dilanda balai Allah lamun anu ngundang hadis aya di Indonesia. Payun teh sapa lisandeunana ya Syekh saha anu ngundang bencana ka Indonesia teh nyaeta hiji geus loba jalma nu poho ka Allah. Geus loba jalma anu sombong ka Allah. Terus hiji teh ya Syekh saha jalma anu sombong ka Allah, saha jalma anu geus poho ka Allah teh nyaeta jalma anu teu daek salat. Eta ayo kieu loba jalma aya nu kuat semen 2 sak diangkut besi 2 ton diangkut tapi 2 ton contoh tapi di zaman ayeuna loba jalma anu teu kuat ngangkatkeun 2 leungeunna tibang ge bawa kalimah Allahu Akbar opat asal opat manot tilu 2 geus loba jalma anu teu kuat ngangkatkeun leungeunna tibang ge bawa kalimah Allahu Akbar eta nu kahiji angin hati teh bersih saudara anu kadua ya saya saha deui cenah cek anu ngundang bencana ke Indonesia teh anu kadua nyaeta loba jalma anu teu daek pejamah di masjid. Zaman ayeuna loba jelema anu wani lempang jauh numpatan nanti sebetulnya maraton. Tapi imah kosan ajan masjid sisin imah. Tapi loba jalma anu teu kuat teu ngalajakeun kadua sukuna ka masjid. Eta nu matah nyieun bencana di Indonesia teh hayu beratangan. Lamun isukan aya lini deui anu katilunya anu katilu nyata jalma loba jalma anu ibadah teh jeung ilmuna jeung loba jalma anu nitah ibadah ka batu tetapi manehna teu deuk ibadah eta nu katilu. Contohna kumaha zaman ayeuna loba kolot-kolot anu nitah ka budak ngaji tapi indung bapakna mah kakak di imah we nanti aku macam cairan aya laguna kala cairan Nah, iya. Nah, anu kieu tadi dikumpulkeun dina dauhan syair kalawan bahan naon nya. Iya lah. Anu bisa musik siapa? Lain tak kapela. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi. Ugu ge teu ngarti ali budak dititah ngaji sementara nini aki janjo nonton TV kabudak manitah ngaji Bandung nama nonton TV Bapak nanya kitu deui kana rutinan teu beuki mun disamper pangaosan alasan nyeri sampean aduh ayo aja rencana aya dangdutan jauh ke kuku suka
ayat bukti. Komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola cerencang tiluan ge jeung tihang. Jadi namanya karena apa dong jangan itu. Karpet lupa itu mau apa? Riwa asli. Ayo, kayak imam si bosan nih tadi. Aduh. Tadi itu mau ngomong gitu. Empat menit. Nah, itu jadi cek Sunan Gunung Jati anu ieu tilu heula nya. Anu kayaknya talo bajal mah anu teu daya salat cek aja manehna sehat. Udah saya anu ngahegek tinggal salat. Eta kahiji. Anu kadua, lo bajal mah anu teu daek mangkat ke masjid, maka masjid ke masjid. Sok sanajan manehna mampu eta mangkat ke masjid. Anu katilu lo bajal mah anu ibadah teh segawaya henteu jeung talumuna. Tah jadi ieu mah ngajak ka sadayana. Lamun jadi lagu teh. Iya mah dina subuh. Apa nih aya lagu lagi ya nya? Iya lagu ciptaan Umi. Umi di bumi pun biang. Nah, aya lagu mana ku abdi tinggal lagu mana? Nah, dua kesana. Nah, iya berarti. Iya mah jadi ngaik kena sholat subuh. Nan sabat sa itu dasar. Lamun datang waktu subuh. Lain. Lamun datang waktu subuh. Si setan teh bekilin tuh. Ulah sok ngagugu tunduh. Da urang mah jalma butuh. Lamun isnadinya. Apa dah? Asal itu. Lamun datang waktu maghrib, ulah lalajo son desih. Ulah sok lalajo persib. Jadi kiamat lagu kata dua beti. Wabillahi taib. Wabillahi. Taufik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.